Alhamdulillah Ladena Kinta Soang rajin sekali ya Dek. Tanya. Rajin. Alhamdulillah ini udah hari ke berapa Pak RW? Hari keempat. Oh, keempat. Duh. Hari keempat Pak. Alhamdulillah ya Pak. Berarti 4 orang sekarang mah? Sekarang mah 4 orang ya. Aduh, sama gajah dari luar itu tangkang. Tapi enak Pak kalau udah tinggi gini mah nggak terlalu nyeri cangkeng ya Pak? Nah, alhamdulillah. Ya itu yang Tuur nyerina teh deh. PRW tas ngopi, alhamdulillah ngopi beres. Ngopi Pak. Mana tas ngopi? Arewong ngopi ke. Oh, ngarewong. Target berapa minggu Pak? Nah, insya Allah sakituan lah. Oh sakituan, jangan pugu berarti sakituan ya. Sakituan lah, paling enggak. Pembangunan. Ini hampir ada golongan 35 tahun baru di luar deui. Di alus-alus deui. Margi nu ti payuna tos ieu tos rareod. Jadi enak kudu anyar. Ladena nyandak ti Inggris Pak. Di Belanda. Ngan ieu malah truk ti Inggris. Ti Inggris. Tayi tos ditebang. Alhamdulillah nu nebangna pinter banget guys. Posisi tebangan mah itu kayu teh ngarep ka dieu ngulon. Tapi nu nebangna tiasaan teknikna. Tuh. Sareng Bapak Neng tuh. Geus legok tapak genteng kadek ieu manuarna euy. Coba aku bisa inungku ku pangarti. Tinggal urutan ku padudan guys tuh. Kayuna kayu geus hampir minimal lah ya golongan 50 tahunan malah. Bae 50 tahunan bae. 50 tahunan tangkalnya tinggal da apaleun da. Nek diukur nek diala jatina kayuna dimangpaatkeun pake layus itu layus kan. Lain layus gimana lainnya Mang? Oh balok lain layus mah awi nya. Bunga teuing ke Pak RW ku layus ku deui game. Ningali manawian aya ieu jimat. Tuh aya guys. Ditinggalian bae teu aya ieu nya. Kayuna teu as pisan euy. Kayu teu as pisan guys. Luar biasa nih. Nah ini Uyut Kabares. Alhamdulillah. Dan tenang tadi pagi mah guys rariweuh. Aya nu udur tapi alhamdulillah tos damang deui. Dicanda ke keluargana semoga anu tadi udur sing sehat deui. Dipunten Bas. Iya ya Raden nuju ya. Masang bata alhamdulillah tak ini pengolah bata. Otak imah-imah gedong-gedong teh. Tak kuno kieu awal mah. Berarti seserok teh modal apa sih? Ngomong sama berudud lah. Seserok. Ya mau jalan fisik nah aduk nah mau. Tak ya si Kenta ka mana nya? Gana teh kaluron. Ya aduh ampun mau aduk mah teu aya ya. Rek buka ente kadinya.
Atau kue. Wah itu mah ya. Kayak tetayak keneh lah. Uron na. Mun bayi kitu tah. Kayak keneh. Ya tukang aduk nging serek mah juga mah. Tengah ember. Bukan ke pasar. Alhamdulillah nyaradanya. Karun-karun kutamanggu teh alhamdulillah keur dimulai deui nya yang. Insyaallah. Heeh. Insyaallah. Ada nyambahna dari sing ngaringet gitu. Hah? Mbah. Kayak nyaho menembah gitu kudu nyarios lain mbah mah. Ah, ngalangan lah. Nyata. Itu udah kudu diomongkeun ke mbah ge nyaho nya. Nyaho. Mbahna diberi izin insyaallah. Aduh, Pak RW ngemplongnya, Pak RW-nya. Ahmad Ruyuk nya. Baik, Ahmad Ruyuk nawa. Tadi mau Entah apa. provokasi teh lah. Provokator teh tuh ka dia gitu. Oh. Pak RW tuh nyengir Pak RW juga apa? Juga nama Pak RW mah unggal teplokan langsung nyengir. Nyengir apa ya? Ayo bae mang nelel ciri khasna kukunyem. Mas Karai. Ayo tapi kang ngelai bae teh bae nu ngalam non nu nembok keceplok. Tembok Ulang deh. ngahulang di aya. Bisik salah. Suruh kinta kan gitu teh. Alhamdulillah sakedap di gararajihan. Ya bae Sering maur. nek garajihan Sering maur. jeung meuli ieu cenah. Obay mah jeung meuli manuk puter, Pak RW mah jeung meuli rokok. Ieu kinta mah jeung meser ieu cenah. Ah terbalik tak, tak terbalik. Ngomong. Tos sakitu balah. Gegreg lah itu katingali geus ngabentuk mah. Tuh Pak RW katingali menyureng-nyureng. Neng ede. Tapi selina menggoda teh euy. Loba tinggi pun puasa ieu unggal wadalan teh. Puasa wadalan. Tuh jumpa jampe katingal. Karu mata ka anak muda sing karunya tah. Kakolot teh ieu. Ngambelan anak teh sapertos kieu. Sing nyaho kacape kolot teh. Kalung se kolot teh ngabelaan pamajikan jeung anak teh os kieu. Tuh ketinggalan gas. Kita ngomongnya teh keng jorang teh bisa dialungkeun tah. Ya oh. Tuh ki bojang keur jalan cai. Ilaharna karunya nyapekeun nya. Tapi wayahna sing keur di arah ruji mah teh. Nu hiji jalan aduk, nu hiji jalan cai. Dangeunah eta lamun anu nyumbang. Ngeunah eta lamun anu nyumbang mah teh. Nyumbang teu nyaho lah milik rezeki mah. Teu apal sugana geus ningali video nu ieu mah lah. Sok nyala rumbang, nyumbangna mah ti mana bae. Tong bisa mah teu jelema baleunghar. Nyumbang nu jelema beunghar mah pan bogaan duit meureunnan. Ai rahayat mah paling ge tanaga wungkul nyumbang teh. Ulun aya. Tos bas loh panas. Pamikirin lah ada tempat lupanya gitu. Terus gitu bae lah. Panas euy. Aduh, YouTuber mau ulah panas. Je panas bae. Kaci YouTuber mah ngalah duit mah. Tos sakitu bae lah.